Wow. Ih. Aduh. Kieu teh, ini teh. Wih, iraha ceuk ujug-ujug melenung kieu. Udang sare nyaho-nyaho melenung. Sedih. Belah dieuan atau kamera leuwih menikeun kat awal supaya ku tinggalkan masa indah remajaku sia gara-gara nama demi untuk sehidup semati denganku. Itu kamera kakak ngajauhan mau disogot aing oge. Hamil muda karena kata-kata manismu, menyesal kini tiada berguna bagiku. Tidak boga. Siapa pakai melanung atau gerak naon atau aingnya harus melanung kieu mah kayak bisa dicarikan iku ini cenah. Bener aing ngajablai teh kitu-kitu teuing. Situ pakai melanung make aya atuh gerak. Jadi keperawanan ku hilang teh. Hayo, manis ya kernaon. Umi neneangan, emak neneangan mandi kata tadi. Kunaon tumbe maneh teu ngalawan sa kamu biasana ge maneh sok eta sok nyarongot gitu kieu. Maneh naon? Kenaon bebas. Kunaon maneh asa pucat eta mah? Asa sigana nu sedih kitu tah. Aya naon? Puing teh sedih teh sekali. Maneh asa mungkin geulis. Teuing kunaon ieu teh meuneun faktor uwe. Nah, geulis faktor aya wae teh. Naos nongengan we kos eta udah urang mama teh butuh nu kitu. Ieu rengekeun. Puing teh manis era ku batur teh. Aku naon? Geus wirang ku batur teh mah. Nah, ke wirang. Da mama teh apa? Anu ngamera ge engkog geus cenah sieun dicogot ku uing. Aduh, mah serius nyeri da maneh mah buaya boleh Dracula dasar. Lain, yang nama cika urang mah ka warung meuli tripaku, meuli larong, meuli sarmaleun we urang dahar ngariung. Ih, kuku uing teh keur mikir mama ka adik kita. Uing teh aya duitna mah mana upesakan yang ge mama itu. Uing teh telat. Asakna. Uing teh telat. Telat. Hah? Telat boga duit. Ih, lain mah uing teh telat. Apa? Apa? Naon? Ayo mah mereka ku kitu teh. Telat naon maneh? Telat Naon? Telat baru. Aduh. Nyeri mama sarita walikat teh. Dalam sarita asa kabetot walikat teh. Da emak atuh gerak di jeruk wae eta teh. Aduh, beneran nyeri tau gak teuing kunaon uing teh budang hees. Nyaho ungap beutung teh. Teuing kunaon cenah mah asup anjing. Ya, apa ning hakan anjing. Teuing cek batur cek tetangga. Aduh, mama nyeri teh nyeri. Atuh teuing kunaon mak teh da mak mun hayu. Berarti nama amuran ukat teu meuli tripaku lah, mah yang dahar. Mana cingna. Astagfirullahaladzim. Kata kuna beuteung maneh bagi santet. Apaan asup anjing? Asup anjing. Ieu mah maneh disantetnya. Saha nyantet maneh? Teuing hudang hees nyawa malanung kieu we. Eta teh itu disantet apa hamil maneh teh? Kemarin teu maneh teh hamil. Apaan uing teh ngagoda salaki batur teh. Oh, nah makarek apa kembali kita ngalus ieu kembangkeun bakatkeun bakat itu nya jadi kembangkeun mungkin yang ngandi asal saha we kembali asal asup we kabeh ipan cocok tanam ya oge mah teh gitu-gitu teuing. Aduh mama nyeri. Teh basona ya keneh teu. Mesennya 2. Mungkin tapi yang sinasak.
Mak mangis nih yang sing asa. Baso, teh toge hungkul biasa. Biasa kesuting. Biasa we teh ieu rujuk eukeun ki selat gula. Lain, di santet apa? Ieu teh nya tak mama setuju tah kieu. Ieu teh ladang tina ulin tah kieu mama ridho setuju. Nyeri atuh yak mah. Engke mah geus beres ieu tah kayaknya ieu jual. Engke we hamil deui tah sahawe engke mah. Suku jaru we ngebledu. Meureunna kempes aja suku jaru mah nya balon da mani mah. Tang teh amana teh cu hamil deui nya. Heeh, lumayan halus. Lumayan nak batur. Heeh, ieu teh bakat kembangkeun, leuwih kembangkeun deui. Engke mah sahawe asal asup we kan. Mak kitu kana tanam deui. Mama senang boga itu. Mak ngadoakeun ka incu teh sok kitu. Engke mah emak ku aing didoakeun teh sia. Ameh nama me geulis deui. Mereuneuh. Mereuneuh. Mama mareuneuh da. Nah atuh. Do mage ngesemungeun ka mama. Mane aneh da mama. Jadi sabarang bulan mane teh keur naon mama kamari teh hamil teh katingali aya. Pan peuting disantet sigana. Teh pan peuting ujug-ujug belenung kitu. Oh ieu mah sigana mane mah di ieu ku eta meureun digawean ku naon teh ku kolor hejo. Hade, mana teh kana mun sare tong ngadangkal. Oh nah. Aduh aing pangkaning mah geus suka dangkak enak teh deui. Nya mah geus sieun, tapi da mama make eta, make besotan. Di si besotna di etaan di non teh. Di non teh itu teh kunci. Oh digembok. Digembok. Jadi seleting teh mah bisa nemu ka ai mane mah meureunan sare ngadangkak. Tuh ina ujug-ujug buuk kajujut geuninganna beuteung melenung. Jadi capek we beuteung teh. Nah, beuteung. Tadi teh naon mate ngomong naon? Teuing teh apa? Mate bete ngomong naon? Capek beuteung. Oh, capek beuteung kitu. Ai mana emang beuteung mana lompatan. Apa ieu lompatan tempat tutu usik malik. Semuanya beuteung teh aneh. Eukeun main futsal nya we jelema. Ma aduh meuni eungap. Marek cawade deui poho mate can jadi cawadena. Heeh, can ditawarkeun dieu tah. Cawade lanak. Itu ada buaya putih mama. Lain ieu maneh hamil iraha. Aduh, mah nyeri atuh tong tarik-tarik teuing bisi bro gerangkeun teh bisa bulusu. Gancang maneh asal asupna saha wae teh. Anu saha we. Maneh mah jendela teh tara ditutupan. Aduh, belagu kita kan jadi kolot eta buuk teh. Belagu teh. Ieu reungekeun mate keur ngomong ieu teh. Maneh tong sok sagala diasupkeun jendela teh tutupan. Jadi enak sagala asup saha wae tupan. Buktina apaan urang teh sok ngadang sari rapat geuninganna. Jadi nu teh merepet keneh cek batu cenah. Aku sampai kewalahan, Mbak. Cenah, Gusti aku eta ka uing. Melanung kieu ge teh rapet ting teu. Aing mah gitu. Kok tahu gitu? Kok tahu? Kan aku rajin apa cuci? Pakai sabun seri. Rajin OB. Oh, kemarin mana teh OB itu bau teh naleun emang. Nya eta ieu apan kamari maribut dangdan teh OB acan. Dia di mana teh nanti ada kumaha tuh hirup teh coba tadi balik kamar. Mana teh hirup teh kumaha. Kamera kabelah dia teh kamerana. Kamera teh ngajentul wae dinya cenah. Tah dia teh kamera teh. Nya uing rawun. Enak teh mana teh hirup teh kumaha. Mana teh kitu wae. Coba atuh enak geus ya hamil, coba geus teu puguh. Hamil teh banyak bapaan mana teh da teh kita cek tetangga teh meureun kumaha. Mah teh puguh-puguh dia hamil teh ujug hamil kamari teh hamil. Atuh teuing ieu mah teh nyaho uing oge. Takan cek mage seletingna tutupan make gembok gitu. Pan eueuh ieu teh gembokna. Nya kan neangan minjem kemah. Mana teh geulis anu mah teh bangga anu mah boga incu teh jadi geulis gitu teh. Dari geulis sok lagi terbang. Geulisnya kamera geulis. Kayak Angelina. Angelina. Kayak film India nih anu si Angelina gitu. Lain hajeli nya. Eta mah atuh dahare. Oh, anu aya jampangnya. Oh, nu bahasa harita orang ka ditu. Kayak apa mata rek aya kulin ka Jampang. Nanti ucuy ngiring. Nanti ucuy ditu ngagaru. Ngalah belut. Ukur mah beuteung bungkayang bungkeyeung kieu ngagaru mah teh kaburu sut itu kamar. Teu kembali beuteung isukan mah lahiran. Amin. Ya lahiran kayak budak nu kumaha bentukna. Ting biru, ting hejo, ting koneng. Heuh kumaha. Dan kadi liwatna kadi. Nah, sok punten atuh. Punten. Punten-punten deui. Bae da. Da geus biasa.
nya keur syuting anu liwat halus teu kolot budak nu bedugong anu muter Nya eta bari santai dinya eta nah beuteung teu bisa pindah ka umur hamil teh aparat make main futsal gol ceri luhur teh tuh temu budak mah terakhir sigana lewat sungut maneh pasar kunta maneh mah kata Dul, kemana maneh ka dieu liwatna mau antong era si asup kana TV arek liwat deh ka dieu liwat mah ente kolot nu muter budak itu budak kolot nu muter kemah paling dijak maneh eta culatuk bener-bener aduh mah ieu teh hirup teh kudu kumaha atuh nya nama geus teh nama maneh nama sekapalang dah hamil ngejablay gae lah kumaha didukung nama ngejablay maneh kembali nama menek jadi dorak inca dorak kage nama kembali teh naon mama Ridho asal maneh bunga menang duit nya keren teh menang duit menang kagenahan tutuna reuneuh ieu hate asa da maneh mah asal diasupkeun saha ge apa cocok tanam anu panjang anu pondok anu bingkeng anu ngejat aduh mama haluna mama nyeri mak segera pokona nama ka urang mah loba anu asup ayeuna asup na teh hirud bajra astagfirullahaladzim anu asup na teh oleh kobra oleh piton pang leutikna teh orai kawa aduh komodi ieu teh mentakan melanung kitu orai kadut ngebodog blos teu ka uing aduh mah eta uing kakuat jadi cek batur teh macana aduh mama sumpah itu nyeri walikat nama tong bikinkeun seri nyeri da pokona mah eta orai kadut utah adeui ka urang teh ya Allah jadi pelenung kieu tah jadi utah gini jorok nya di jero atuh bejaan orai kadut teh kitu maneh mah ari orai kawat mah lain kumaha meulit lain melit bingkeng kadi liwatna kadi teh eta palu kade leungit teh bawa baru batur iya arek teh bisa ke malam ke pernah mak ieu kumaha terus geus orai nanawan mah sarba orai arasup ka uing anu asup teh orai kadua teh pokona mah jadi ieu teh meleng teh kitu utahna loba teuing aduh misteri kumaha atuh nya hirup teh ini asal lieur mama heeh asal leneng teh nebok orai kadut coba tuh mama itu salah parsir engke meuli misir orang makan sir ya sir tunuh capek hah mana papar engke kan bapak ih emak teh laki awal atau setengah dewa emak keur eta halis jadi hidung ya Allah emak keur mesen baso ai emak ieu mah asa bodas awet muda aduh kahanap-hanap puluhan itu emak oh iya teh meureunnan kamera anu dana ka mana maneh iya teh meureun kamera anu ieu teh anu naon titisan dewa nabiji ya cantik kieu geus bapak geus emak cenah ieu segera itu tuh poho aya ning dunia kita aku cantik pagel gitu nah anu nyanyi itu aku cantik dari sumutmu bau aduh mana jadi setiap seri teh aduh Gusti aku ini mah triwek wow iya terjadi ting diterima ting mau aku selaki batur maneh mah mau diterima kudunya akhirat oge dari hamil teh heula naon kitu maneh keur bisa keras hamil osok sieun cara dina eta teh gini dina misteri ilahi teh gini kayak gini usia dijejak ku inungna teh itu nyanyilah tuh masa disok nyanyi gue mah demi cinta dan kesetiaan ku hadapi semua derita demi cinta padamu kasih kan ku tahan semua siksaan
Basa. Tanah sak yang bahasa. Mak main ceri kakak lapar. Kuat ngerenges sedih. Asa ngarucul muncrutnya. Asa ngerucut yang dia yang celi. Awan lewatnya. Coba. Kebenaran anu. Kemarin pintar jejak lagi ah. Tejeh bumi. Pan bangkung hidung nama kamari nama tejeh bumi na kita. Kalau tuh makai ngajak dari mama sempat nyeri cuta walikatnya kita coba. Gitu. Mak coba deh mak. Mak jadi kena. Nah jadi malam. Mak, aduh aku jadi kewalahan. Nah, mak omes gila. Mak menjadi gitu. Suatu yang ada di hatiku, sesuatu susu nyelap batu, sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu juga. Mama nyeri walikat Gusti, seri teh asa kebetot. Nyatu magra pencet, gara nyeri walikat mat, nyatu lang mat. Oke, emak boga HP anyar. Terus kumaha? Emak teh geus mesen teh keur di jalan keur dianterkeun ku JNE. Oh, di JNE Express. JNE teh nya Jone lain. Jone mah maneh. Oh. Iya, mama lewat JNE Express. Marina ti mana ti luar kota. Express teh naon? Fiber. Express teh anu sok gelamotan ning Price. Tiis. Teu nyampe. Eta mah ieu mak kitu teh bararuguh. Express teh supaya kilat cepat tahu. Nah make jeung iklankeun JNE mah teh Oh, secepat kilat. Hampura JNE ya hampura.